angin ngagelebug. Ya alhamdulillah ipis. Aya deui kadang mau teh buka budak. Awi ya laki hiji. Tah si kadang mau eta nanti si anak mau teh ditinggalkeun. Sedang mau teh ngalah kadang-kadang hareun daban cenah sakedeung. Aya sakedang pecang. Yang mana euy? Indung maneh? Weuh, indung urang mah keur ngalah ieu kadaharan jeung urang. Bejakeun ku indung maneh, calketet ku aing. Tah balik sakedang mau teh. Beja, mak cenah tadi cenah sakedang pecang nanyakeun mak. Calketet. Kumaha cenah lompatna sakedang pecang? Tuh ka itu mak. Aya tepangi jeung sakedang pecang teh. Lompat kana liang. Sakedang pecang mah pan leutik. Kadang mau gede, da amok teh meureunnan. Hapus. Asup puluna teh. Teu bisa keluar. Oh, keluar ka dieu teu bisa. Kareup teu bisa. Oh, kumaha jadi? Sekarang pecang ngoreleng. Teu caleketen teh. Nah, naon sekarang pecang naon? Cing kadang mau. Oh, ini barat jeung gitu. Cing. Tang situ teh coplok meureunnan rami sabuk teh mencari jelema teh mah. Kumaha cenah mah sekarang pecang teh beunang hampura teh nyai. Ujang sekedang pecang teh jadi bapak teh maneh cenah mah diperkosa dina liang malah dia gaya anjing darso dia. Tah eta sekedang mau mah jeung sekedang mau. Heeh tah nama aya deui nyata judulna teh keur ngagaru teh poe Jumaah. Ngagaru kumuning baheula mah pan kumuning. Heeh ngagaru teh inget malam poe Jumaah tah teh. Kemarin pamajikan teh nganteran we telat meureun. Lapar meureun. Oh ka mana cara pamajikan aing cenah aing geus lapar. Ningali memek muning da ka we na meureun muning teh. Asa kabita. Dibawa kana gawir. Pas teh pamajikan nempueun. Aduh eta salaki aing pesanan bereng we cenah. Amok tah heuh. Balik ka ieu mah. Geus kitu teh lapar pan meureun. Sia cenah nyai. Nya atuh ka aing teh cenah nganteran-nganteran. Bukakeun na dulang. Bahor ka. Pan kos koko nih kan koko hari Jumahan teh kan koko marukan teh tong lain geus Jumahan teh aya kokol lain koko Jumahan da teh inget pan goro meureunnan lah naon cenah nyi eta aya koko marukan teh kewak manehna meureun lain teuing cenah da tadi teh rek mewak nu muni pan aing nya padahal mah teh rek goro arek nyen sasak arek ngalah awi pamajikan mah jeung sieuna mana teh lompat kana dapuran awi nu rek diala di alah eta jiga nyaho cenah aing nyumpet di daripada kaeraan macana mending ngaku kok jolong cenah dina awi teh dapuran awi teh bari ngomong kieu mending aing dewe ku aing rek naon sia ada mata teh nyamueun kapan jadi nyaho kabeh meureunnan jadi dina malah manehna rumah saboga salah tah itu baru dak dongeng teh teh kisah nyata.